Dua, takbiratul ihram dibacana kedah kakuping ku cepilnya lira. Ini dalam posisinya sebagai makmum atau munfarid. Eta oge lamun cepilna dina kayaan normal. Lamun cepilna budak kumaha? Teu kudu dipaksa. Maksudna kumaha? Yeuh, ari keur nu cepilna normal mah Allahu Akbar nasakitu teh Allahu Akbar. Kakuping keur ceuli nu normal. Nya. Tapi lamun keur ceuli nu teu normal mah Allahu Akbar. Teu kakuping. Begitu dikaitkeun volumena Allahu Akbar tah ieu kadenge. Tah eta lain patokan. Jadi patokan kadenge ku ceuli sorangan teh keur ceuli anu cager. Kartos. Lamun nu rasa budak teu kudu jadi ditarikan volume. Da budak jadi we tarik teu kudu jadi kitu. Patokan ini. Maksudna kumaha ulah jempe dina jero hate. Benar. Ya. Sok aya kita salat subuh biasa. Dua, ya, tilu. Dina kalimat takbir nukatilu kedah kulafaz Allah. Bisa diganti ke kalimat lain. Allah diganti ku Rabbi itu bisa. Ya. Kedah kulafaz Allah. Opat dan kudu ku kalimat akbar. Bisa diganti ku kalimat sejen, ganti ku kalimat azim, misalkan Allahul Azim, itu bisa. Kudu Allahu Akbar. Lima, nyeda sigat kalimat takbir dibarengan ku pagawean. Jeung batutur-tutur. Ulah dicicil Allah lillah akbar baru jadi barengan ku gerakan fi'liyah. Lima katanya genep. Genep kalayan nganggo bahasa Arab.
nganggo bahasa kumaha cenah ieu mah diterjemahkeun make bahasa Indonesia. Kapungkur sempat di urang aya kelompok anu mengaku mengatasnamakan Islam, dulu sholat nanti diterjemahkan ke behanan timiti takbir nebutkeun ka salam di Indonesia lebih ke suratul Fatihah lagi diterjemahkan. Ieu numutkeun mazhab Imam Syafi'i teu meunang salat cara kitu. Bujung hingga suratul Fatihah pan cacak-cacak takbiratul ihram lagi teu meunang diterjemahkeun ke bahasa Indonesia. Di dieu malah diterangkeun saur Imam Ibnu Hajar meunang soteh. Meunang soteh make diterjemahkeun saumpama ku bahasa Indonesia dan ku bahasa Arab ku bahasa Sunda gitu keur saha keur jalma anu teu mampukeun ngucapkeun kalimat takbiratul ihram make bahasa Arab sehingga diterjemahkeun. Ari kitu mah keur jalma anu mampu diajarna keneh silahkan diajar heula. Ieu mah waktu nanti tersempet ke diajar takbiratul ihram diajar tetep bisa-bisa sholat heula ganti ke terjemahna Allah nu agung laanan munang sote heula tuluy geus kitu wajib diajarna kana naon segrat bahasa geus bisa tong coba-coba diterjemahkeun ke bahasa Indonesia, tong coba-coba diterjemahkeun ke bahasa Sunda. Teu we kedah ku bahasa eta teh takbiratul ihram, komo lamun suratul Fatihah. Nya. Da teu kabayang reangna tuh lamun kudu diterjemahkeun haji salat berjamaah beberapa suku bangsa orang Indonesia. Nu orang Padang, nu orang Sunda, nu orang Batak, nu orang wah, ada tiga kumaha salat teu kompak we. Cek ieu Allahumma tuh. Dan sesuai dengan bahasa masing-masing keseragam bagus. Itunya dalam bahasa sabaraha? Barakallah. Dia cuma soal Imam Hajar boleh soteh menang soteh diganti diterjemahkan bahasa Indonesia bahasa naon we ke jelema nu teu mampu heula.